Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari nyaritakeun dibere nikmat tapi henteu disyukuri. Yo urang ngaji barang we. Anu pae wa mata bihi minhum fi waqtin wahid sab'una alfan saketika eta keneh pae 70.000 manusia gelpek kabeh kostouna blah turun ti langit fa arsalna alaihim rijzam minas sama kunaon ieu bima kanu yazlimun lantaran nyana zolim kadirina dibere nikmat lain pakai syukur endahan pakai kufur dititah istighfar endahan diganti ku urusan dunia dititah tadarru ka Gusti Allah endahan takabur ka Gusti Allah dititah ibadah ka Gusti Allah endahan murkanya da teu daek ibadah Muhammad inget anjeun ketika kaum Bani Israel dibere nikmat endahan kufur lain pakai ibadah nah becakeun ka kaum anjeun Muhammad ketika urang dibere nikmat bakal kumaha kamari ieu mah getol jasa ngaji keur boga motor barang bogang motor saminggu ngaji saminggu henteu saminggu ngaji saminggu henteu motor teh lain pake syukuran keur boga mobil mah getol ngaji barang boga mobil boh teu kaburu ngaji mobil berarti jadi siksa kamari keur pas-pasan mah ongkos teh daek ngaji daek salat barang ampah duit ieu jutaan wari geus poho ka ngaji poho ka salat kamari mah teu hayang ganti HP nu jadul ge terus wah wari mah lamun teu bisa WhatsApp teu bisa jana oh harai masyaallah pengaruh duit pengaruh ngajauhan ka Gusti Allah ya Allah kabari mah hirup teh saya aya bae jeung pamajikan teh begitu romantis agar hirup saya aya boho barang boga duit pamajikanna mulai rada tinggalkeun horenganan nyana geus bobogohan deui jeung urang bojong wa barik ala zaid Muhammad wa ala ali zaid a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittah wadkhulul baba sujjadan naghfir lakum khotoyakum sanazidul muhsinin Allahu a'lamu bimuradi wa dzkur lana ling sira Muhammad irkila wa turaden ucapakeun lahum kade Bani Israil opelapan uskunu menang sira kabeh haril qaryataini kila iki kampung Baitul Muqaddas tegese Baitul Muqaddas kululan pada marangan sira kabeh minha saking hadhil qarya haitsu situ min dalam panggonan kersa sira kabeh wa qul lan ngucap sira kabeh hittatun amruna hittatun mutai perkara ingsun sadaya iku nyupreden lungsurakeun dosa dan hampura dosa wadkhulul babalan pada maranjing marana kabeh ing lawang babal qaryati tegese lawang kampung sujada hale pirang-pirang kang condong sujuda in tegese sujud condong nafir maka bakal ngahampura isun agung binu ni kalawan nganggo nun wa tailan tatalfi mabniyan lil maf'ul li halekang den mabniakeun ka dewe maf'ul lamun ta tufar
lakum kadu sira kabeh khotoyakum ing pirang-pirang kaluluputan sira kabeh ing pirang dosa sira kabeh sanazidul musinin besok bakal muhi ingsun agung ingong kang gawe beci kabeh betaati sawabat kalawan taat sawabat ane ganjar وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون الله أعلم بالمراد فبدل الذين مكنا gantiakeun sapoe wong akeh zalamu pangkar kang pada ngazalim ya lazina kada minum saking bani Israil qaulan ing ucapan wa ladzi kila kang orana den ucapakeun ya lahum kadua allazina faqalu maka ngucap ya allazina ngucapin apa habatun fi syawatin habatun iku ijil in dalam syah rambut pada qalulan ma anjing allazina yazabun alaikan esod gabe ala astahi yata sepirang-pirang birite alladzina farsalna alaihim rijza maka ngutus isun agung alaihim ingat alladzina ing siksa azaban tegese siksa minas samai saking langit bima kanu yazlimun kalawan barang kang ana iya alladzina iku zalim ya alladzina kabeh iku zalim ya alladzina kabeh sakumaha kamari bahwa Kanjeng Nabi Musa alaihi salam kita dakwah ke negeri Palestina kaum titah diringkit ketika datang di jurang tih di gurun tih nu kaayaan rendah di dia cicing ternyata perbekalan teh geus eueuh timbul dahaga timbul lapar panas anu pohar unjukkanlah ke Kangjeng Nabi Musa alaihissalam Kangjeng Nabi Musa dititah ngaatraksikeun naon ngaranna tungked nu jadi mukjizat terhadap Kangjeng Nabi Musa ketika kaum ngarasa dahaga menta janginum Kangjeng Nabi Musa langsung ku Gusti Allah titah nakolkeun tungked kana batu begitu ditakol ke kala luar cai sesuai izin letah masing-masing 12 pantai ketika panas Allah ngutus mega awan sehingga tiis adu luar biasa zallalna alaihimul ghabab bebe jalafar Allah mere buah manna wassalwa ya Allah ya Rabb jang nginum jeung jang mandi aya cuaca sakitu tiis lantaran dipayungan ku awan dahar dibere ku Gusti Allah hati-hati ieu nikmat kudu dipake ibadah ka Gusti Allah bersyukur ka Gusti Allah Kanjeng Nabi Musa ku Gusti Allah kita berangkat beserta kaum kamana ariha ayeuna Jericho tinggal sababaraha kilometer deukeut titih Jordania berangkat terus ngaler perbatasan antara Jordan jeung Israel lengkah ka ditu terus bakal datang ka ariha Baitul Maqdis nampak Masya Allah
cek Gusti Allah Musa berangkatlah maneh beserta kaum ka Ariha ka Jeriko cuman make syarat nomor kahiji kudu maca istighfar ulah eureun-eureun ngarasa diri loba dosa minta hampura ka Gusti Allah tina seluruh dosa-dosa baik nu gede maupun leutik penta ka Gusti Allah hampura hiji nomor kedua maneh asup ka negeri Jeriko dengan tunduk abeh katingali kos jelema nu bener-bener berdosa yakni kadili kos jelema anu DPDP tawadu sageus datang ka ditu dipersilahkan untuk menikmati keayaan negeri eta didinya anjeun Musa bakal ningali kasuburan daerah eta naon bae didinya jadi jeung naon bae didinya bakal buahan ulah kaget Musa didinya lamun aya cau berbagai cau tina cau nu leutik cau emas cau kepok datang ka cau gede bakal aya didinya samangka ti mimiti samangka nu boleh dolonjong nu gede aya didinya waluh bakal aya waluh leutik waluh gede aya didinya paria ti mimiti paria buleud datang ka paria panjang datang ka nusok di batuan panjang paria orai aya kabeh di dieu cabe keriting cabe panjang cabe beureum hejo kabeh aya bawang ti mimiti bawang kitu Tegal nyawan ka Tegal Brebes didinya jeung endog-endogna aya woi datang ke bawang gitu Indian gede aya kabeh wortel cara di Cipanas Bandung Parahyangan araya kabeh kadinya wah segala rupa aya ulah kaget Musa begitu datang kadinya silahkan nikmati halal bejakeun ku Kangjeng Nabi Musa wahai kaum Allah geus meresen urang kita berangkat dalam rangka dakwah ke Yerusalem tepatna di daerah Baitul Maqdis nu urang kita disinggahi adalah Ariha Jeriko didinya tempat anu subur segala rupaya cai singkolocor palawija anu sakitu luar biasa lobana kulantaran cai singkolocor bakal loba cai di harandap anu ngendak anu lempang eta nu ngaran lauk ambaraya pasti asal aya cai aya lauk ada air ada ikan ada gula ada semut ada wanita ada laki-laki aya nu bener aya nu teu bener wah ngarembet aya siap cuman syarat hiji asupna kudu tunduk nomor kedua kudu ulah eureun-eureun maca istighfar ka Gusti Allah Allah bakal ngahampura sakit siap atuh ai itu subur mah orenganan lain kuari bae deuleu nu hejo-hejo teh embe deuleu nu hejo wani mapal jelema manggih nu hejo pohara jasa sakitu keur andiupna di masjid barang di panggung aya Golkar hejo pasti ditinggalkeun imam anu kudu da ngimaman asar di panggung eta garana deuleu nu hejo lemok eta nu hejo eta kos karana itu pohara nah siap masyarakat teh berangkat begitu titah istighfar itu poho nyara teh salantaran diberi nikmat anu pohara awan terus niungan cai singkolocor ditih geus sakitu poharana dahareun loba teu pernah kalaparan teu pernah kapanasan teu pernah kadahagaan malah Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun di ditu mah leuwih subur nu pohara nu kadeuleu teh
hanya kalazatan nu babalik nangan ka awak doang an aya istighfar mah qalbu poho ka Gusti Allah. Masya Allah. Nu mantap kejadian ieu dilestarikeun. Wadhkur ingat anjeun Muhammad qila lahum ketika diomongkeun ka Bani Israel. Anjeun Nabi Musa sebagai pemimpinna bejakeun Musa uskunu hadhil qaryah caricing maraneh kabeh di kampung yakni Baitul Muqaddas datang ka dinya lantaran subur wa kulu minha silakan dalahar halal naon bae nu aya haitsu syitum di mana bae maneh kersa maneh hayang maneh henteu mangga bae wa kulu cuban ngomong aranjeun kabeh hittatun ay amruna hittatun mas'alatuna hittatun yakni antahittu anna khotoyana kami mah eueuh deui ngan sakadar menta dihampura kasalahan-kasalahan kami hittatun sok baca istighfar astagfirullahaladzim sambil berangkat masuk negeri eta tawadu ka Gusti Allah sambil istighfar maka engke ku kaula cek Gusti Allah naghfir lakum khotoyakum bakal dihampura kasalahan-kasalahan aranjeun kabeh ulah-ulah anu leutik nu gede dihampura ku kaula asal seperti eta. Lamun geus dihampura maneh aya dina ihsan bagus. Ihsan makin loba makin istimewa, makin loba makin bagus, makin loba makin bagus. Kayak ku kaula ditambah-tambah sanazidul muhsinin. Bakal ditambahan ku kaula kebagusan-kebagusan. Sok laksanakeun. Berangkatlah Kanjeng Nabi Musa beserta kaum itu supaya diingat ku Kanjeng Nabi urang. Maksudnya urang sebagai pengikutna, sebagai umat Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika urang dibere nikmat bakal kumaha? Kamari ieu mah getol jasa ngaji kerecan boga motor barang bogang motor saminggu ngaji saminggu henteu saminggu ngaji saminggu henteu motor teh lain pake syukuran kerecan boga mobil mah getol ngaji barang boga mobil boh teu kaburu ngaji mobil berarti jadi siksa kamari ieu keur pas-pasan mah ongkos teh daek ngaji daek salat barang amboh duit ieu jutaan kuari geus poho ka ngaji poho ka salat kamari mah teu hayang ganti HP nu jadul ge terus wah kuari mah lamun teu bisa WhatsApp teu bisa jana oh harai masyaallah pengaruh duit pengaruh enggak jauhan ka Gusti Allah ya Allah oh ya kamari mah hirup teh saya aya bae jeung pamajikan teh begitu romantis agar hirup saya aya boho barang boga duit pamajikanana mulai rada tinggalkeun horenganan nyana geus bobogohan deui jeung urang bojong ieu kan mau bencana ya Allah tuh kan luman takwal qur'ani anjeun Muhammad ingat anjeun Muhammad izqila lahum maktuna diucapkeun ka Bani Israil uskunu hadhil qaryah sok asup cara ricing maraneh di kampung ari hayana Baitul Muqaddas kaayaan kampung nu sakitu suburna bubuahan tatanen jeung sajabana wa kulumin haitsu syitum sok dalahar ku adanjeun kabeh di mana bae anjeun hayang wa qulutun jeung ucapan anjeun ulah eureun-eureun hittatun yakni minta dihampura tina sakabeh dosa wadkhulul bab asup maneh kana lawang kampung begitu memasuki sujada dongkok naghfir lakum kaula bakal ngahampura cek Gusti Allah lakum ka aranjeun kabeh khotoyakum
karena dosa-dosa aranjeun kabeh doronu leutik nu gede kabeh dihampura ku kaula. Lamun bade geus dihampura berarti geus bagus, kabagusan moal diantep sakitu sanazidul muslimin, bakal ditambah-tambah kahadeanan. Masyaallah. فبدل الذين ظلموا منهم قولا kumaha kajadianana ternyata manusia makos kitu sakitu dipimpin ku Nabi. فبدل الذين ظلموا ngagantikeun jelema-jelema nu zalim di golongan-golongan Bani Israel qaulan kana ucapan ghairal ladzi qila lahum nu teu dititah kamaranehana dititah nama ngucapkeun teh hitatun teh sarajeng mentah hampura minta dibikin dosa hitatun titah ngomong eta begitu asup ka negeri hariha bari kayaan dongko bari ngomong hitatun bahasa hitatun teh hartina eueuh deui kahayang kami urusan kami pamenta kami mah iwati menta hampura dipicen dosa tina sakabeh dosa titah maca hitatun diganti ku nyana habbatun deuk nanaonan coba diganti ku habbatun sisikian aya oyong sikian aya waluh sikian endahan diganti kos kitu tah nyana mah tah barang sisikian kabeh ge aya buah sikian aya awewe sikian maka dia orang Bani Israel mah bloon aja cak awewe guys lalaki ge sikian kami onam hiji sia mah dua henteu teman teu kadinya sepajar bebeneran deh sia mah Abbatul bisyarati Masya Allah karim diganti ku jada dititah baca hitatun ku Gusti Allah diganti habbatun eta beda saeutik hitatun habbatun urusana hitatun mah menta hampura ai habbatun mah dunia sisikian makan dunia ngaran jadi tetep bae titah urusanana istighfar tetep nya nama dunia bae titah ka Allah atuh heula ieu salat tetep bae dunia sakilang daek ge salat hatena dunia kumaha supaya teh itu eureun dunia nekira urang ninggalkeun dunia titah atuh eureun tah ninggalkeun dunia semet keur salat beh heula teu bisa urang teh dunia bae. Masya Allah kababawa tak ka salat dunia urang usaha naon bae kabawa ka jero salat tani kabawa ka jero salat urang jadi guru kabawa ka jero salat urang jadi politikus kabawa ka salat urang dagang karung goni aya bae ayeuna sagala rupa aya bae Masya Allah eueuh ditinggalkeunana ieu teh kumaha coba ieu eueuh nu ditinggalkeun ke salat kayak komo di luar salat tah ieu urang geus hampir jarupaan ka Yahudi tita istighfar hitatun nyuhunkeun hampura Gusti dosa abdi dosa anu leutik dosa anu gede hampura Gusti ieu kanikmatan anu dipasihan ku Gusti ka abdi teh Gusti hese syukuranana abdi teh ku teu syukuran teh berarti kan dosa hampura dosa-dosa abdi Gusti tina mahiwal ka Gusti tina teu nurut ka Gusti tina maksiat ka Gusti hampura Gusti kita maca eta hitatun ketika berangkat masuk bari tonggol hitatun diganti ku nyana habbatun dunia malah titah tungkul teh endahan ngesod nah naon tuh ngesod jan فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم titah maca hitatun hambatun titah wadkhulul baba sujada tongkol ngarengkuh
endahan ngesodnya nama kebirit esod make birit naona cak Kanjeng Nabi Musa dulur ulah habatun hitotun nomor kahiji nomor kaduana tungkul kita ongkos anu ruku lah kos turuku gitu dong kok ulah ngesod ulah tetep kabi mandek habatun bari ngesod habatun Kanjeng Nabi Musa giges-gideg bae wara rese amat sih kau barang datang ka ditu teh atuh asup da geges teu bentah hampura asup da geges teu DP nu di dieu teh kemewahan dunia keayaan kesuburan boh ningkat pikiran teh lamun kamari mangan sakitu ditih boh ieu mah luar biasa geus dibejaan ku Kangjeng Nabi Musa sagala rupa aya palawija tinimiti buah-buahan araraya kemudian kitu sayur mayur araraya jeung sajabada araraya anu dibayangkeun ku nyana kasuburan nu babalikna jang ka awak doang urang geus sigade awas ketika urang dibere dahareun inuman eta ngan babalikna ka awak doang haju gendut ngising ka empang nu untung mah jumbo tahu jumbo kan untung tuh coba ayo iya pagawean roh na mana kolbu na mana mentek diatur di ahli torikoh mah di torikoh mah ulah terlalu ngurusan awak coba urasan ngurusan ruh bae ai urang di syariat makan urusan ngan sakadar zahir bae ieu kolbu mah teu pati diurusan mentek lamun jelema henteu ngurusan kolbu tidak terkecuali kiai tinggal kiai makin hayang di kiai lamun geus hayang di kiai beuh lamun teu dihormatnya nama manyun bae teu dicium beleungeunna teu dicium tangan nya nama geus dicirian eta si eta tilok cium tangan ka aing awas ku aing sia dicirian ku nya nama teh eta kiai goreng hate eta nu kos kitu emang ge kabehan ge osok si goreng hate mah aing mencet embe ku lagi osok goreng hate diiris-iris digoreng hate embe eta mah lamun urang teu ngurusan kolbu ketika urang jadi lurah takabur ketika urang jadi DPR takabur ketika urang jadi bupati takabur ketika urang jadi gubernur super takabur ketika urang jadi menteri super takabur ketika urang jadi presiden XXXL jadi takabur XXL pohara eta naon teu ngurusan kolbu ulah kajeun teh mah geus parantina nu sugih dagang nu sugih usaha nu tani pejabat takabur parantina kiai makan lain paranti takabur tapi kulantaran teu ngurusan batin sarua bae hai ka aing sia teu nanya pan aing kiai teu nanya sia maji ka mana maji kos tukang lauk bae kiai lamun disebut kiai karakter isuk mamanya naik atuh setik eta kan penyakit eta geus kitu garana penyakit dunia penyakit nah ieu teh diurusan ye nu batak ngurusan awak mah babari ketika urang muriang puyang bodrek teu mempan itu brokot teu mempan kene bae naon kata dagorin leng-lengannya nangis bisa kan orang nah geus beres masih kene-kene kan ka mantri can mampu kan orang ke dokter can mampu kene we opnam urang di opnam dokter ieu kurang hebat rumah sakit pindah urang ka Cipto Cipto kurang hebat Singapura Singapura masih kene kurang kene bae Jerman. Ya Allah, eta urang ngurusan awak mah berani kos gitu. Ketika penyakitan awak urang teh hasud, kunaon teu pernah dibawa ka dokter. Hasud teu pernah dibawa ka dokter. Coba sekali-sekali urang datang ke usada insani. Siapa nama? Saya Pendi. Oh iya. Keluhannya apa? Saya hasud, Pak. Hasud. Iya, Pak, penyakit batin saya, Pak.
Katanya kata Kiai Uci suruh ke dokter. Jadi saya ke dokter sini. Wah, ini mah harus dibawa ke Grogol nih. Ya lagi itu jemput ke pengurus dirinya. Sus, rantai bawa sini. Ada nama Pendi nih. Itu pernah orang Datang ke dokter ya hasudan aya naon. Ria ieu teu pernah dibawa ke dokter kunaon si hayang kalem bae ku makhluk. Kunaon si sirik pidik aya bae di jero hate teh. Kunaon si hubud dunia aya bae di jero hate teh. Kamana dokter nak kamana? ya ke Kiai. Datar orang ke Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurutkeun cek Ki Uci aing lah. Datang ke Kiai lah. Ceng, Abah di mana, Ceng? Aya di jero. Apa kenaon Abah? Nonton TV. Puyang nyana aing geus berobat, orangnya aja gering. Wah, teu beres ya Kiai. Geus teu beres. Bebejanya na, bah ya tamu di hari tamu, sah gitu. Oh, si Pendi jeung teman. Gede. Kunaon? Mama keur neuleuh bola ieu huyung babarengan. Jarakan neuleuh mah neuleuh bae tapi hate mah nyelemet bae si Kiai kok goblok-goblok teuing. Nah neuleuh main bola, aju nyahoan nyana deui. Wah, teu beres ieu lah. Berarti lain Kiai obat, lain tukang obatan, obataneun teh mah kos itu. Pindah deui ya. Ayo aing boga kreditan ge lah coba pendapat ka Kiai. Coba aing nyaon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, sia ieu. Oh, alhamdulillah. Diuk. Yuk, minum. Enon tuh kula rek berobat ka Kiai. Enon tuh. Kula ngridit mobil ieu 3 tahunan ku ari ayeuna 1 tahun 2 tahun deui can kabayar. Ieu kumaha minta doana. Sakalian lamun sadek bayar nu mama ge nu mama. Ieu can kabayar, pangmayarkeun nya. Goblok teh coba. Ieu tolol ieu mama ya. Jadi aing ka babandulan ku nyana. Geus ba aing boga babandul, nyana leuwih buat deh babandulna. Tak agak ledek gitu. Tungtuna mah pentah. Eta lain Kiai kos kieu. Duk bahana tuh lamun urang awak puyang awak gering ka dokter jelas rumah sakitna. Horenganan batin mah eta teh ka mursyid. Numantak eta guru tariqah kudu mursyid lantaran nyana geus usul ilallah bisa ngomean batur sebab kadeuleu rangka manusia ketika ria, ketika ujub, ketika hasud, ketika takabur, hubud dunia, hubul jah kanyawan eta numantak nyana ngaulah-ulah ge resep dunia nyana geus henteu numantak ulah-ulah ge ujub nyana geus bisa henteu ujub numantak ulah ge ka batur hasud nyana geus teh hasud numantak ulah ge hayang ka alam ku batur nyana geus bisa teu hayang ka alam ku batur ketika cak Kiai hei dulur ulah hasud cak tatanggana nyana ge hasud Mun aya Kiai ulah sok hasud teh artina sirik pidik batur anu sugi urang ayeuna hasudan urang nu gering eta nu kitu tarana hasud dulur ulah sok hasud nya cak tatanggana deh nya lagi hasud nya lagi kamari ribut jeung adina nya lagi ribut kamari tuh mal bisa tapi guru mursyid nu mantak bisa ngobatan ketika aya pasien nyana mana geus teu aya nanaonan di jero hatena hiji be Allah eta kat nah ieu kan Kanjeng Nabi Musa Nabi Rasul boga mujizat dakwah dibawa kaumna ka negeri Ariha ketika berangkat titih ka Ariha maka persyaratan cek Gusti Allah hiji syarat teh qulu hittatun awas kudu maca hittatun ya le minta ampura ka Gusti dua wadkhulul bab asup ka lawangan sujada togol mendek nomor katilu dipersilakan ke geus datang ka ditu wa kulu minha haitsu syi'tum geus datang ka ditu silakan anu dihayalkeun hanya dunia habbatun bisyaratin ngesod lempangna leuwih teuing akhirna kan ditegor ku Gusti Allah Musa persyaratanana tilu kok ieu ku ari kemahiwal aduh Gusti abdi geus kurang kumaha capek
lain teh dinasehatan ku abdi teh terus dinasehatan, tapi memang buah kawarahna Bani Israil teh kos karari iya dipimpin ku nabi atuh komo dipimpin ku Kiai Golkar pantes jak kiai na ge kos kitu cacak ku nabi masih kena mahiwal Kangjeng Rasul turun ke alam dunia diturunkeun kemudian manehanna Kangjeng Rasul teh dakwah kurang kumaha pamentana dicumponan cek musyrikin Muhammad kami daek iman tapi tuh coba bulan turunkeun sagesa turun kena bagi dua sagesa bagi dua kena maca syahadat kemudian ngamprok deui berangkat deui tah lamun geus kos kitu ku kami kakadak daek iman mun kami bisa kos kitu kaula bisa kos kitu iman kami saksian cek Kangjeng Nabi Muhammad praktekeun cek Gusti Allah Jibril datang tonton ku musyrikin langsung bulan titah diawean ku Kangjeng Nabi kadi bulan turun set belah dua plak nu hiji asup kadi terus keluar deui maca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah berangkat deui keluar kumaha iman maneh teu ka kaula bahwa kaula rasul pohara sihir maneh Muhammad weh budak kawari sihirna pohara jasa hijab mah kos kitu ketika henteu dibere hidayah mukjizat pajar sihir karomah pajar sihir pajar karomah dibalikeun tah dipimpin ku Kangjeng Nabi bae kos itu teh komo urang nu mata urang we geus sakadar sakula mah mata sakadar nyampekeun dulur ye bahwa main gapleh teh haram sebab eta teh judi geus susah kitu ketika liwat anu main gapleh bisa entah budak dulur ulah sok ngadu kotoknya lantaran ke urang bakal diadukeun deui haram hukumna ngadu kotok geus kula liwat aya nu ngadu kotok bisa entah budak ngadu kotok geus bae ngomong geus nyanan terus bae atuh geus asa ulah kadorakaan doang kapagi jeung pejabat ngaji geus sing ade ulah sok korupsi ajunya maling bae terus atuh sabodo teu maka bagi nyana berarti nyana siap dipanggang ke di neraka beres geus sakitu tuh ya ieu hese jasa ngurusan awak bababari tapi ngurusan kolbu mah hese ya Allah ketika aya nu geus bisa ngurusan kolbu indah sebab naon jelema nu geus bisa ngurusan kolbu eueuh sekat jeung sasaha ge akur bae sebab kabeh makhluk Allah urusan pagawean jeung aktivitas urusan nyana mangan sakadar dititah teh dakwah ai dae kena rimana ente mah geus teu naon jeung sasaha bae ge akur bae nikmat kapanggih jeung sabae nu ngamanggihan lagi akur bae nginaheun bae sebab lan eueuh nanaonna nu sugih datang teu pernah dipenta nu susah datang menta dibere ala kadar bae mah anu gering menta didoakeun yeuh mun teu cager bae tinggal kitu doang beres nyageurkeun nu maehkeun mah Gusti Allah itu urusan beres geus jadi geus kacumporan kabeh nikmat tuh lamun urang batin urang geus buleg ka Allah bae hampang engke kabaca nanaon situasi-situasi jeung jelema-jelema kanyahoan moal nu sok didongengkeun ku kula teh itu teh Mbah Khalil Bangkalan waktu manehna di Tuban eta nyarakeun keur budak keneh eta mah kakareke umur 12 tahun di Tuban begitu keur salat maghrib balah mopoh masih pinuh nyana seserian cak imam teh seserian saha eta budak buandeng seurina lain sakadar seserian biasa buandeng geus diancam bae ku guruna aing eureun tanya saha eta budak beres assalamualaikum langsung lain wiridan nangtung siapa tadi yang ketawa-ketawa ngeganggu salat siapa cicing bae nyana ngan eta kuno di sisina ini nih yang ketawa-ketawa nih sini kamu kalau sholat jangan ketawa-ketawa ini kan tempat sholat lagi ibadah kepada Allah jangan ngeganggu jadi kalau ngeganggu itu satu kamu batal sholatnya kedua ngeganggu udah berapa kamu itu dosanya jangan lain kali jangan ya awas kamu kenapa kamu ketawa-ketawa saya ngelihat Mbak Kiai katanya di sininya ada nasi
Iya, ada nasi baku lagi digitu-gituin tuh katanya, terus mau makan. Saya kenapa makanya saya ketawa tuh, masa kiai sih di hatinya ada nasinya. Emang kiai keur deuk ngimamanana lapar. Haju kiai teh boga pikiran aing mah moal wakadar sebab tas magrib deuk ngariung. Tolong teh kiai. Pan eta sarua jeung si eta. Kitu kan pikiranana. Eta kiai langsung Masya Allah, katebakeun kunyana. Hate aing, ya Allah ya Rabbi. Isi dah langsung ditekel eta Ki Holil Bangkala. Nanti ke rumah ya, ke rumah ikut. Langsung diajak. Berarti lain jelema sambarangan ieu bisa jauhan kan. Mohon maaf gitu. Oh jangan sama saya, sama Allah. Budak kene umur 12 tahun geus bisa kos kitu. Urang lamun aya Ki Holil kuari atupan di hate urang mah macam-macam kabehan. Macam-macam kabehan, macam-macam. Geus lain sangu wae di urang mah tuh. Katimus aya. Katimus cucur atuh aya. Urang mah isin ya naon sangu doang. Ayo urang mah ya Allah ya Rabbi. Gegetas aya. Urang eta kajahoan. Ku ahli Allah mah kajahoan. Moal ya Ahmad anu embung ngamamun ka Imam Ghazali teh ya. Sehingga Imam Ghazali pan kaget bebeja ka mana kunaon kula ku batur mah dikiaikeun ayo ari kula mah pan adi kula anak emak eta teh dega mah mun ka kula panggil coba mak panggil aman batur enggak makmum ka kakak sia teh pan kiai gede batur enggak hormat sia teh rek ngamakmum kunaon teu kunaon sih mak ngamakmum tuh moal mah emang kunaon itu getihan teh mah getihan oh najis panai getih mah masa kula ngamakmum kanu aya najisan panggil deui ka sore Imam Ghazali adi sia ku mah geus ditanya aja kunaon cenah mak cenah najis sebab hate sia aya getihan atuh embung yang ngamakmum kanu aya getihan nu najis masyaallah ma ampura kula keur ijtihad hem kula keur ngaijtihad hukum head ieu teh ieu berarti ieu kajahoan ku adik kula berarti luhuran adikna ti heula kakarak deui hampura di dinya lah mulai Imam Ghazali udah langsung ninggalkeun tempat 13 tahun ngalalana Imam Ghazali hayang husul ilallah santri masyarakat anak pamajikan tinggalkeun mulai ti negeri Tus cenah ka Baghdad terus ka dieu ka mana ka Mesir terus ka dieu ka Aqsa ka Yerusalem di Masjid Aqsa nyana di dinya terus bae di menara Masjid Aqsa cicing di Kubah tahunan nyana teh ibadah ka Gusti Allah terus ka Syria ka ditu 13 tahun ninggalkeun tempat hayang usulillah Imam Ghazali lain sambarang geus 12 tahun geus usul geus bener-bener jeung Allah kakarak ku Allah titah balik deui nya ka negeri Tus di Iran kakarak deui nya ngajar pohara jasa kamari kula jadi kiai lain kiai ketika kula lain encan jadi ahli Allah kiai kula lalagaan hayang dihormat bae hayang dibere bae hayang diagung-agung bae ternyata horeganan kiai nu kos kitu kiai neraka jahanam Imam Ghazali sebab nyana nu ngarasakeun ketika jelema geus jadi wali Allah cek Imam Ghazali geus hayang nanaon embung dikiaikeun teh ieu mah panbol marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fudhal DRS-nya DRS mandi ditegor mending DRS-nya anu nang meuli eta kan eta kos kitu teh naon eta jahanam eta kosna mah kos kiai padahal mah eta teh penghuni neraka jahanam ye cak Imam Ghazali saya ulah sok nyalakeun aing ye cenah Ki Uci mah kos kitu teh lain aing sakali deui cak Imam Ghazali aju cenah teu cenah aju kiai kumaha tuh kieu sia mesti aing mah aing henteu maksudna cenah kiai kitu dan tuh aing kadang-kadang kitu Imam Ghazali ayo nyampaikan emang di lembur teh sok nyampaikan saralah Ki Uci mau ngaharamkeun anu Ki Uci mau neraka jahanam lain aing Imam Ghazali si anak nu salah tuh kan cek Imam Ghazali
Yuk jangan tulah disampaikan. Ndek bae aing mau nyampaikan. Ndek bae mah sabodo teuing masih bae tah mah. Manya ya ceramah make DPR. Kira-kira budak. Tah mah alabatan. Abu Jahal lagi bapak nade Abu Jahal tah mah. Belah ditu Abu Jahal 2 kilometer lah. Ya Allah, ya Rabb. Kumata kesalahan-kesalahan umat Kangjeng Nabi Musa, kaum Bani Israel, ketika kita hittatun endahan habatun, ketika kita sujada endahan yazapuna ala astarihim. Kumaha? Fa arsalna alaihim rijzam minas sama'. Bangka warahna kaum Bani Israel tenurut ka Gusti Allah dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa. Gusti Allah murka ka kaum kamurkaan Gusti Allah, maka Gusti Allah nurunkeun siksa fa arsalna alaihim rijza, siksa ku Gusti Allah turun di langit langsung berbentuk seni ditambahan ku angin. Wah, suasana panas, wah, nembus langsung ke jantung. Percis kostoun sing gelepak jelema guplak parai. Sabaraha seketika eta anu pae wa mata bihi minhum fi waqtin wahid 70 alfan. Seketika eta kena pae 70.000 manusia. Gelpek kabeh kostouna blah turun ti langit fa arsalna alaihim rijzam minas sama. Kunaon ieu? Bima kanu yazlimun, lantaran nyana zolim kadirina dibere nikmat lain pakai syukur endahan pakai kufur, dititah istighfar endahan diganti ku urusan dunia, dititah tadarru ka Gusti Allah endahan takabur ka Gusti Allah, dititah ibadah ka Gusti Allah endahan murkanya da teu daek ibadah. Muhammad, ingat anjeun ketika kaum Bani Israel dibere nikmat endahan kupur lain pakai ibadah, nah bejakeun ka kaum anjeun Muhammad. Kanjeng Nabi geus kabejakeun di zaman sahabat, urang teu kabagian lantaran urang hirup lain di zaman Kanjeng, lain di zaman sahabat, tapi di zaman Ahok. Urang di zaman Jokowi ku hari kepresidenan urang teu kadengeng. Nah, disampaikan ku para wali-wali Allah kamari ieu. Can ngadenge. Urang ku hari kakarak ngadenge. Ieu ge kabeneran teu ngabesan poe minggu ieu. Kakarak ngadenge. Nah, ketika nikmat diganti jadi siksa ke lantaran kita syukuran jadi kufuran, wah henteu ku Gusti Allah bakal disiksa. Kuari kurang kumaha diberi jabatan hiji nikmat dipake kufur ka Gusti Allah, tungguan. Kamari ieu mah rada hararese urang. Dahar ge hese di zaman Bung Karno kamari gur-gur di dahar keneh bae. Ketela di dahar keneh bae. Eta anu gitu nandangder anu dicacagan dikaluhurkeun haju dipoe haju diala di dahar eta ngaranna. Tuh dasar sia mah beuki gatet. Ingat kita tadi ge gatet kan aing ngadenge ti sungut sia. Teu nyaho sia ka gatet. Di dahar kan. Masya Allah. Yang segala rupa jagong campur sangu eta teh campur bees ngaranna naon? Naon eta ngaranna? Gur-gur cak aing tadi gur-gur. Ngamang keneh bae sia mah. Di dahar hese. Tapi kan saat eta mah nu ngaji di lembur teh loba. Asal maghrib dararatang kadinya lip jabar be jabar ba bate jabar tatu jabar satasa sehat mata sinyar sia mata sia nih jauh ngan lembur ayo coba ke urang maghrib kadinya di lembur mana bae ngarareja balik ke musola balik ke masjid adem perasaan nu diobrolkeun teh sakadar kumaha ditublak cabe bagus, kumaha ditublak jagong bagus, alhamdulillah belah ditu mah rada kena angin nu diobrolkeun teh sekitar eta
Masya Allah ketika derep bebarengan orang derep asal geus ditambah burung kabeh sawah anu kizaid tapi anu derep kabehan kebersamaan luar biasa menang 2 poe eta teh ngetem tah heucakna teh heucak naon teh ngaranna teh sesa ngari teh tadi hadap ngagampung harana sejasa kebersamaan Masya Allah pohara jasa Haji bebejakan nombogana ya kula atas ngagampung menang sabakul bawelos sia tuh coba ya Allah ya Rabbi pohara jasa terus dibagi 1 2 3 4 5 ka dia 1 2 3 nah ieu jang bawona ieu aju ieu dibagi terus ieu jang dalem ieu jang bibit ieu jang tuh dibagi rapi baheula mah Masya Allah kamari ieu teh keur zaman urang teh pertanian rapi barang ka dieu nazet jual beli motor beli mobil hat bea kabeh terus beak kuari mahmur imah jeung sumur doang kuari kuari jadi santri Cinglu jadi santri Korea santri Cina santri Jepang mulai ngahanju-hanju kuari pemikiran geus berbeda tingkah geus berbeda segala geus berbeda aya kuari liwat ka lembur anu masih ngade gaji kuari nu gaji liwat ka mana lamun urang liwat ka mana ge kuari keur kararieu bae masyaallah narongton TV bae narongton TV teh dibere hobi jasa dibere dati isuk datang ka beurang datang ka sore datang ka peuting datang ka isuk deui aya anu henteu nyangu-nyangu aya anu nyangu jadi kerak kabeh lantaran pohoan nonton TV kabeh ngaji geus kitu deuk kumaha ganti supaya daek kuari kumaha TK ganti ku TK bagus sakitu mah ngan niat nu beda baheula mah ikhlas TK mah kan kudu bayaran teu ikhlas hasilna moal beres keur ieu mah bareng maraganan ngaji bae gitu ya beres balik naik kakuran beres beres geus sugan maredet henteu aya ge hiji 2 jang lampu doang geus bae beres uang minyak teh aya ge atuh mah nu peduli bae nu henteu mun boga murid 100 nu peduli 5 anu 90 ya Allah ya Rabbi atuh henteu bae tapi kan manfaat bersama maca Quran bahasa kuari TK bagus ngan aya bloon mana bloon orok di pagahan manasik biasa orok lebay kalam lebay dek ira ka makan sia aya orok di pagahan manasik aja geus beres teh pagahan manasik bulan yang akan datang kita sama-sama ke Pondok Gede untuk melaksanakan tawaf bersama dan sa'i bersama cuman harus naik bus biar supaya enggak hilang terus harus anu-anunya ongkos bus enggak mahal sih cuma 100.000 karena anak kecil bukan 50 isinya 100 juga enggak apa-apa 100 kali 100 berapa 100 kali 100 berapa gegerahan atuh siang buta lain mah greget dasar lamun 200.000 jadi sabar duit 20 juta kaditu cuman 3 juta atau 4 juta geus anu silemna sabaraha juta ieu mah keur carita doang carita eta keur kakarakos kitu dan lain-lain sebagaian henteu jore palinter ngan mangpaat mah sakitu doang sebab teu ikhlas asal timbul teu ikhlas kiruh caina asalnya mah kuku ceprakan di cai kiruh atau kadituna kiruh mun kurang-kurang dilempeng-lempengkeun mah bahaya mantak masuk bae ka TK ka dina lempengkeun deui ku urang ceng sia geus TK sing hadanya kudu ikhlas nya urutan abah eta ikhlas teh lain tah tas nganasehatan anak aja urutan abah eta ge sarua abah mah cenah eta ikhlas ada udak di balik batu cak anak bisa anta anak ya iya
mentak disiksa ke Gusti Allah fa arsalna alaihim rizam minas sama'i bima kanu yazlibun arae kumaha kalanjutanana setelah paeh wasalhu wallahu a'lam bishawab. Moga manfaat ilmu natina guru urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.